Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Amari kakarek wa sallallahu wasallama sholla ilmadi tina sulasi majid warna awal bab kadua wajan fa'ala ke bakal kasampeun aya ku kamari geus pernapan dina matan kaelan sholla yusolli tasliyatan sholatan wa sallama sarwa sallama wajana fa'ala sallama yusallimu tasliman salaman singkalak ada singkalak wa sholla sopo Allahu ada fa'ilan wa sallama ma fa'ilna teh dhamir di jero balikeun kana Allah marujuanana. Jadi cara nulis ngarah irit dina bahasa Arab eta teh antara penggunaan dhamir. Jadi teu kudu kieu wa sallallahu wa sallamallahu teh kudu kieu. Jadi lafaz Allah nanti diulang deui ge teh naon cukup we dhamir di jero rujuk ka lafaz Allah eta. Eta sebenarnya fungsi dhamir untuk memperingkas ibarat, memperingkas bahasa. Dan kamari anu encan KTT satuan katana lafaz nabiyyin jeung lafaz khotam. Ujug nerjemah kamari teh umpura. Sayyid artina entos, artina sayyid teh jalema anu mulia di tengah kaumna atawa jalema nu loba pengikutna. Ta artina ngan kadieuna istilah sayyid teh khusus dianggo kanggo gelar keur jalmi-jalmi anu aya nasab ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna lafaz Muhammad, Muhammad teh badal tina sayyidi. Ya Muhammad teh nami kanggo nabi urang. Ari asalna lafaz Muhammad mah isim maf'ul tina hammada sarua jeung tadi sallama wajan fa'ala. Hammada yuhammidu tahmidan muhammidun muhammadun. Jadi asal arti Muhammadun mah isim maf'ul anu artina teh anu dipuji. Jadi saha we anu dipuji disebutna Muhammad gitu tadi nama. Aya nama dianggo we nami kanggo nabi urang. Anu parinamina dina sejarah dicaritakeun aya anu nyebutkeun ibuna atas dasar ilham dina impian. Aya anu nyebutkeun akina Sayyid Abdul Muthalib atas dasar ilham sarua. Ngan ieu dua riwayat bisa digabungkeun hartina ibuna meunang ilham bahwa ieu putra teh lamun lahir kudu dinamian Muhammad. Akina sami. Jadi dua riwayat ieu bisa digabung bahwa baik ibuna maupun kakekna nampi ilham anu menyuruh bahwa eta murangkali engke kudu dinamian Muhammad sesuai jeung artina kata Muhammad teh anu dipuji supaya eta budak engkena memiliki sifat-sifat terpuji. Tetap dina barjanji dicaritakeun ketika Sayyid Abdul Muthalib ditanya ku orang-orang Quraisy nu sejen kunaon incu anjeun di ngaranan ku ngaran Muhammad sementara eta nama Muhammad
belum pernah dipakai di nama karuhun-karuhun urang. Eueuh ti antara karuhun urang nu make eta. Pan biasana ari adat urang Arab mah ngangaranan budak teh osok ngagunakeun nama salah sahiji karuhun di atasna gitu, anu boga keistimewaan tertentu. Mangka begitu aya budak dinamaan ku nama eta, tafaul disebutna, nurut buat. Susuganan we eta budak oge seperti itu gitu, biasana gitu. Tah ti kawit Sayyid Abdul Muthalib kaluhur teu aya keturunan Quraisy maupun kaluhurna anu nganggo nami eta. Tiba-tiba eta putrana Sayyid Abdullah kok dinamaan ku Muhammad. Maka bertanya orang-orang Quraisy, dijawab ku Abdul Muthalib, arju kaula ngarap-ngarap bahwa anak kaula nu ieu memiliki sifat-sifat anu terpuji. Kata aya istilah we ngaran teh doa. Namun merek ngaran teh seolah-olah sekaligus permohonan supaya makna eta ngaran teh mendorong karena kebaikan eta budak. Makana mere ngaran teh ulah saasal-asalna wae tuturuti kangaran artis leuwih power meureunna dan harek tapaul ka artis misalna hirupna eta budak bahwa tuturut tapaul ngaran pemain bola naon. Cobalah kalau belum tahu dengan sendirinya cara nganyahokeun ngaran, tanyakeun nu arahli kumaha ieu kinten-kinten pinamieunana ieu murang kali. Tuh. Tak Rasul ge nganjurkeun geuning ngaranan budak teh ku ngaran anu alus. Sabab anjeun cenah jaga dina di poe kiamat di masa tud'auna bi asmaikum wa abaikum, bakal dipanggil teh ku ngaran anjeun jeung ngaran bapa anjeun. Jadi jaga teh dina waktu di mahsyar teh dek yang hadapan kana persidangan Allah disebutkeun makom hisab ya, ngitung amal. Pana teh dipanggil teh perseorangan jaga teh saurang-saurang lain sagrup-sagrup. Anu bin anu gitu. Anu nyaksian kan jelema kabeh. Anu teh miti zaman Nabi Adam ya, kana marawat terakhir aya kabeh pan kabeh ge bakal disidang. Jeung moal nungtut misalna nu bere sidang tuluy mun tas henteu anggeuskeun heula persidangan kabeh. Engke makom mizan nimbang amalna. Datang bener lamun ngaran goreng teh mana ting era engke di geroanganna. Eta ngaran teh sing hade anu ngandung doa. Eta kieu dicontohan. Sayyid Abdul Muthalib oge maparin nami ka eta cucuna teh ku nami Muhammad anu arti asalna kata Muhammad teh Kang Den Puji betul logatna si maf'ul. Koma khusus ke nama Muhammad mah ngandung berkahnya sehingga makruh lamun aya tilu lalaki di hiji keluarga cenah teu aya anu make nama Muhammad salah satu. Nanti haram nya termasuk anak oge keur dihulangan teh aduh ya budak alaki geus tilu anu hiji ieu geus teu ngaranan. Eta ge aya alasan-alasan make ngaran eta teh gitu. Ngaran awalna nya hasil diskusi jeung Sayyid. Ngaran ujungna namina apa Cibiru itu. Eta Paul we sugan bageur juga apa bageurnya ahan gitu. Ilyas eta menang ti. Ti cengkeh. Nabi eta cenah make ngaranna Nabi eta. Katuro mana ngaranna mah Ciseureus maksudna tapaul we ka ulama. Itu maksudnya di ngaranna teh budak. Komo si abang mah eta menang pabuis informasi awalna eta. Urang mentang ngaran kapangarsa. Ya nanti ditunggu aja menjelang 7 hari. Kap kuota CF jadi berhenti di tu babaturan yang informasikan karena ieu urang eueuh info kana telepon. Mah itu taya we beja. Nah, akhirna urang ngagunakeun kana kaidah umum bahwa kaidah umum ngaran tingali
hari engke diakurkeun kana Asmaul Husna. Oh, Asmaul Husna ieu. Yang geus Kamil gitu hari itu. Ternyata geus dengaranan begitu ngaji bulanan, udah kemarin sampai nama. Nah, ya enggak ada ya, udah aja dikasih nama anu. Kan udah dititipin sama Mang Wawan anu namanya. Ya, terus gimana? Terserah ente mau dipakai yang dari anak mah enggak. Kalau dipakai duanya gimana? Ya enggak apa-apa silakan. Ada dari Iqbal Kamil teh gitu. Kayak Pak Buisel informasi. Tadina anak teu wani nyieun dua ngaran teh da adat-adat nah habaib mah sarua bae jika karuhuna orang Arab tara biasa ngarengkep-rengkep ngaran kecuali anu mudhof Abdul Qadir Abdullah gitu. Teh juga di urang pan panjang urang Cejang Nur Jaman kasana kan itu direngkep-rengkep. Nah ieu ge mah tah teu disebutkeun dua kata nu ka ujungna ieu ge. Tak nanyakeun ya nyahona mah hiji we. Pada kelas berapa sekarang si Fahmi? Kelas 5. Wah, tentu wani nyebutkeun panjang. Soalnya pernah aya baturan nu nyebutkeun pas dibere ngaran anakna nu kemar gitu. Yang satu udah aja Auf, sahabat Auf. Yang satu lagi Aus. Terasa naon cenah Nabi? Sia cenah panjang-panjang ting ngaran teh ngamai. Batur ge ponok ngaran paling ditambahan ku ngaran bapana Auf bin anu Aus bin anu. Urang mah asa kurang resep lamun henteu nepi ka 2 3 teh geuning ngaran teh. Urang gitu kurang lebih. Jadi cara ngaranan budak teh ulah sok asal-asal teuing. Komo ya aya namapannya karena gara-gara kurang paham. Esok disambung-sambung nih karena bulan kelahiran anu bulan lain Hijriah deui bulan Masehi. Febriani. Nah, saking karena naon teu nyaho kana sejarah penamaan eta bulan kan teh nama dewa-dewa Yunani, mitologi Yunani. Ya, Agustus gitu kan. Ngaran dewa Agustinus. Nah, saking karena teu nyaho gitunya disangka tuh oh keren gitu. Soalna namina Ani Febriani sudah lahir kapan ieu mah Februari sapados ka emut. Harah ka emut mah tuliskeun geus laing. Da emang kudu mah jeung teu emut mah nya teu emut karena bulan kelahiran anak sorangan jeung tanggal. Pan meureun tanggung jawab engke nentukeun head atau balik teh tina nyahona kana milad. Tanggal lahir. Net apalkeun seling oge. Hijriahna teh kada ingat-ingat mumpung deet keneh umur teh nanyakeunna ka kolot teh can pikun-pikun teuing mun kolot maraneh gitu. Urang bulan naon lahirna gitu. Tanggal sabaraha Hijriah. Pan nentukeun teh keur tadarus harian teh kada poho. Apa namaan awak sorangan mah ngaruki awak sorangan nya ku Quran eta sesuai jeung tanggal kelahiran. Mun urang lahir tanggal 11, berarti unggal poe teh tadarus urang teh juz 11. Di sampingnya tadarus biasa mah maju hancang anu 11 mah eta wirid harian urang da. Urang teh lahir tanggal sakit. Ada kudu tanya-tanya teh ka kolot teh. Ah tuh ingat-ingat atuh mana? Teuing nya ada poho. Oh ya nah berarti eta ulah eureun-eureun tadarus teh. Moal anu kaluar teh 30 hari. Pasti tanggal ieu lamun teu ieu. Oke, poena sing ingat lamun poe gunana eukeun ngeusian awak tuh wirid Al-Ghazali wirid harianana. Anu Imam Ghazali geus mere wirid harian anu poe Ahad, Yahya Qayyum, Senin. Aya. Nah, ini urang teu nyaho bongan teh ngalacador keneh. Ping asak heula jeung sesegeh heula. Bisa kalau salah mengkol jadi kana ngadukun kada dieun sing kitu. Lain gitu mah keur awak urang. Rek biasakeun di keur masantren keneh teh kudu boga adat gitu. Geus ingat oh urang mah geus pasti ieu mah tanggal sakieu cokolot kieu sok eta. Oh si Ami mah tanggal 18 mah. 18 Sopar, takjub jeda 18. Hampir sarua dah Ilyas, hampir sarua. Eta kada jeda 18 teh. Qad aflahal mu'minun eta nya. Juz 18 teh juz 12 tah itu. Qad aflahal mu'minun teh eta. Wirid harianna mal poe eta kudu dibaca. Mangga mah geus bisa mah tuluy pelajari tafsirna naon. Tafsirna teh atas
Jujur teh. Dan pasti mau jauh hubungannya hirup urang aya di dinya. Gambaran hirup urang dina juj poe eta. Papan lain menentukan lahir urang Allah Ta'ala. Dakur prediksi atau jelema bidan dokter kabeh hanya memprediksikan mungkin tanggal sekian. Tetapi penentuan ending nama Allah Ta'ala nentukeun si eta keluar tanggal sakitu. Mata kening kolot asok nyontoan kolot baheula mah. Ngantosan dawuh teh timbalan Allah Ta'ala ketentuan. Nusok aya nu geus ngalamun dibawa ka rumah sakit make jeung balik ke jag-jag heula deui seminggu kemudian karek barawa ngajur. Sok eta nuntut eta urang ala pengertian tina eta kata Muhammad teh bahwa ulah sambarangan dina ngangaranan budak sing eces da eta teh doa pan ngaran dibikeun ka budak. Terus deui lapad khatim ya dua bacaan. Jadi menang dipake wajan fa'ilun khatimun isim fa'il. Anu hartina teh tina lapad khatama. Khatama yahtimu. Artina khatama teh tutupan beres. Berarti khatim teh anu nutup, anu nutupkeun, anu ngabereskeun. Atak lamun khatim diasupkeun kana nabiyin jadi khatimun nabiyyin, anu nutup para nabi, penutup para nabi. Ngan bisa oge takna teh dipatahkeun wajan fa'al khatam. Ari dibaca khatam artina teh alatul khatmi, alat paranti nyegel, alat segel. Pan lamun sesuatu diasupkeun kana wadah kemudian ditutup pan sok disegel tah segel eta disebutna khatam bahasa Arabna. Jadi kesambungkeun lamun khatamun nabiin artina segel para nabi geus moal aya deui anu bisa asup kana wadah kanabian eta keneh artina mah sarua-rua keneh. Nah, lamun sesuatu teu dituruban hek disegel jadi nu ti luar teh teu bisa asup. Lamun ieu dianggap wadah kanabian mangka disegelna ku kangjeng sehingga nu sabada kangjeng moal aya nu bisa asup kana eta wadah kanabian. Tegas nama moal aya nu bisa diangkat jadi nabi gitu. Jadi kitu-kitu keneh artina. Nah lamun dibaca khatimu isim fa'il artina teh anu nutup pangkat kanabian. Lamun dibaca khatam dipatahkeun ta'na artina segel alatul khatmi. Segel kanabian. Tegasna lamun dianggap diibaratkeun gitu. Pangkat kanabian teh aya dina hiji wadah samemeh lahir Kangjeng Nabi mah mungkin we aya jalmi-jalmi nu ku Allah diasupkeun kana lingkaran wadah eta. Begitu lahir Kangjeng Nabi disegel eta wadah kanabian geus ditutup moal aya bisa deui anu diangkat jadi nabi. Artina mah sami-sami keneh. Sehingga pi artieunana dek dibaca khatimu, dek dibaca khatamu oge moal aya jelema anu ku Allah diangkat deui jadi nabi sabada kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ari lapad nabiyyin. Jangan mudakar tina nabi. Aya artina nabi naon? Artina nabi insanun uhiya ilaihi bisyar'in. Aya anu leuwih khusus nyebutna teh kecap insanun hurrun aya heg wae. Insanun hurrun zakarun. Bahkan dituluykeun dina saware kitab mah salimun an munaffirin. Anyanya arti